Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa wajhi dhurriyyatihi wa ali baitihi wa tahirin ajma'in. Khususan ila hadrati sahib hadzal kitab Hamami Zadam rahimahullah ta'ala. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu waktu surang sadayana kalayan qada qadar Allah azza wa jalla biasa ngeraskeun hanca pangaosan ruti. Mugi-mugi urang sadayana satrasna ku Allah Ta'ala dipaparin kamampuan kagiatan kamu ngalaksanakeun ruang diung dina tempat thalabul ilmi. Muga-muga ilmu anu katampi sinjanten ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah. Ari ilmu manfaat, ilmu barokah sanaos teu paham, sanaos teu katelar, di mana urang butuh sok ngadak-ngadak ilmu. Eta ciri barokah. Teu apal bahasan mah. Naon eta nu dibahas? Kan begitu urang penak jeung mah hiji masalah, jol emut eta kana pembahasan eta. Maka barokah eta ilmu. Mangga urang teraskeun hancana manawi tina salah sawias nu hadir aya nu emut keneh ka hanca. Halaman sabaraha teh? Halaman 7. Halaman 7 qalu ma antum eta nya. Qalu rabbuna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Di mana urang ngaos Yasin ya, dugi kana ayat nu neme qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Didinya urang karetegkeun naon hajat urang. Dina kitab Khazinatul Asrar saha wae jama' nu maos Yasin terus palebah lapad wa ma anjalan rahmanu min syai'in nangtum wa qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Terus ngadua, maka doana ku Allah Ta'ala bakal diijabah. Palebah dinya teh. Qalu nyara dios itu rasul nu mana utusan anu dipiwarang sumping ka kampung terus rek poho deui bae in Tokyo.
Kampung Intokiyah. Ia salah sawios kampung nuku Allah dibahas di Quran. Dina surat Yasin kampung Intokiyah. Ngan dibahas ku Allah dina ieu Quran teh lain ku saralehna. Ku baradagongna diutus ngirim utusan ka eta kampung Intokiyah kalka di kumaha? Di Barun. Saatosna ieu utusan-utusan menyebarkan agama di kampung Intokiyah ditolak ku masyarakat kampung Intokiyah. Jadi tampi eta utusan-utusan nu dakwah di kampung Intokiyah. Maka marantena eta utusan nu sabariji teh kabehna teh nu tilu. Wah. Kumaha cenah? Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Qalu nyarios itu utusan-utusan Rabbuna he pangeran abdi sadaya eta ya'lamu uninga ya Rabbu inna sanyana abdi sadaya ilaikum kaharanjeun kabeh la mursaluna yaktinu diutus kabeh wa ma alaina jeung teu aya ka abdi sadaya mah illal balagul mubin kecuali anu nepikeun al mubinu anu pertela. Begitu ditolak ieu utusan ku urang kampung Intokiyah, ieu utusan nu tilu ngucap kieu, Gusti uninga maha uninga Gusti abdi sadaya ukur sebagai utusan, ukur sebagai perintah nu nganepikeun risalah. Wa ma alaina jeung henteu abdi sadaya ieu nu tiluan illal balagu kecuali anu nganepikeun al mubinu anu pertela. Atuh para utusan eta hanya nganepikeun hukum. Adapun hidayah taufik mah urusan saha? Urusan Allah. Tah urang kudu kitu. Begitu orang dakwah di tengah-tengah masyarakat ditolak ku masyarakat. Jadi tampi misalkan maka cek urang kumaha? Urang mah hanya nganepikeun. Nu mere hidayah taufik masaha? Allah wa ma alaina illal balaghul mubin. Urang mah hanya penyambung perintah ti Allah ngadugikeun risalah. Tak iya pemahaman iya kedah gaduh dina manah sadayana. Ibu caroge kudegel eta hese di pepatahana. Unggal poe mamatahan salaki subuhna hudangna jam 10 gitu. Atuh gawena ukur nguseup eta kawalungan. Cek ibu menigas kasal ieu mamatahan teu nurut-nurut sing inget urang mah hanya wa ma alaina ilal balagul mubin. Urang mah hanya nganepikeun. Wa ma alaina jeung henteu abdi sadaya ieu ilal balagu kecuali anu nganepikeun hungkul kudu salat, kudu ngaji, kudu ibadah. Urusan ngagugu jeung henteuna lain urusan urang. Kembali kana taufik pitulung ti hidayah ti saha? Ti Allah. Moal stres geramun kitu. Apa nih mun pika stres na kunaon ce nya hulang wae teu kata kieu bisa laki cenah ku bi omongeun teu bage salaki kata kieu. Atuh kan bahaya geus ngabejaan. Nya. Aya lalaki rus cenah ieu pamajikan ku hese dia patahana. Atuh geus ngabejaan mah cukup. Atuh teras ganjaran mah. Urang Intokiyah teu punung etan utusan anu tiluan nu ku Allah dikirim ka kampung Intokiyah atuh mah nganyakeun Gusti Maha Uninga inna ilaikum lamursalun abdi mah hanya utusan anu kudu nganepikeun risalah ti Gusti ka ieu urang kampung Intokiyah hanya nganepikeun nepertela adapun ngagugu jeung teu ngagugu lain urusan abdi mangga nyakeun kitu urang oge.
mun dakwah di masyarakat atuh ditolak ku masyarakat, diomongkeun ku masyarakat, misalkan urang dakwah entong jadi puluh da urang mah wa ma alaina illal balagul mubin, urang mah hanya nganepikeun, adapun nurut teu nurutna lain urusan saha urang. Da urang teh atuh ibu hadirin sadaya teu bisa nyolehkeun batur, teu bisa. Entong boro-boro kudu nyolehkeun batur, nyolehkeun awak sorangan ge can bisa. Ari urang boga anak dituntut ku urang kudu soleh. Lamun teu nurut, lamun teu ngugu, jo nafsu, jo aral. Kumaha lamun ku Allah teu dibalikeun, ieu siana ge can soleh ceuk Allah teh kumaha kitu. Maka keur urang mah hanya risalah, penyambung risalah Rasul, hanya menyampaikan. Adapun nurut-nurut eta mah sanggakeun ka Gusti. Coba mun urang ngadidik budak itu da moal stres moal. Tanu matak stres teh urangna boga kayakinan bisa nyolehkeun saha? Batur, padahal urusan soleh jeung teu soleh nama lain tugas saha, lain tugas urang. Tugas saha? Tugas Allah. Buka dina Quran surat Al-Baqarah ibu-ibu. Baheula ayat 2 Musa. Hiji Musa anu diurus ku Firaun. Kadua Musa nu dikukut ku malaikat Jibril. Musa nu diurus ku Firaun, gembong kafir Firaun teh nya jadi nabi, nganabnya eta Nabi Musa alaihi salam. Terus Musa nu dikukut ku malaikat, tuangna tina pandangan malaikat Jibril, mulia malaikat, dididik sarupana ku malaikat Jibril, tapi jadi gembongna Nasrani anu ngaranna Musa As-Samiri. Jawabanana lamun nu ngasuh bisa nyolehkeun atuh nu diasuh ku Nabi Musa, nu diasuh ku Firaun kudu jadi kafir, lamun ngitung kanu ngasuh gitu. Lamun nu dikasuh ku malaikat Jibril jadi naon? Jadi nabi. Tapi mah sebalikna. Nu diasuh ku Firaun jadi nabi, Nabi Musa. Nu diasuh ku malaikat Jibril jadi gembong kafir, tokoh Nasrani, saha? Musa As-Samiri. Maka ieu jawaban keur urang sadaya, urang mah hanya katitipan. Urang mah hanya nganepikeun. Adapun soleh jeung teu soleh lain urusan saha urang, eta mah urusan Gusti Allah. Ku sabab kitu tong eureun-eureun ngadoakeun anak incu turunan hayang naon tah saleh da teu bisa ku urang soleh teh, kudu ku Allah nu nyolehkeun oge. Maka unggal waktu, unggal poe, unggal peuting atuh tong eureun eta ngadoakeun anak incu turunan meh naon tah, meh saroleh. Da urang mah teu mampu, tong boro-boro kudu nyolehkeun batur, diri urang na ge can sok gerah moal stres. Pan loba kolot nu stres ku sabab ese ngadidik saha, hayang soleh gitu. Dipikir-pikir hada atuh rek soleh kumaha da manehna ge canaon. Teras ay wajaba tegesna wajib alaina ka abdi sadaya, ieu cek tilu utusan anu ku Nabi Isa diutus sumping ka kampung naon Antakia. Ay wajaba tegesna wajib alaina ka urang sadaya naon tablighur risalati, ngadepikeun risalah. Ka urang mah kawajiban teh hanya wajib nganepikeun risalah, nganepikeun ajaran Allah sareng Rasulna, wajib nganepikeun. Li annallaha karana sanyana Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng mahlur Allah arsalana ngutus Allah ka abdi sadaya ilaikum ka aranjeun kabeh. Abdi mah cek urang tiluan teh ieu mah hanya nganepikeun risalah we. Pedah ku Allah diutus kudu nyampaikeun ajaran agama ka ieu tempat. Atuh urang dieu rek iman teu iman mah teu langkung mangga. Ieu mah hanya menyampaikan naon tah risalah. Bi anna du'a kalawan yen ngajak abdi sadaya ka aranjeun kabeh
minal batili tina batal tina salah ilal haqqi kana bener. Abdi mah hanya piwarangan we ku Allah kudu ngajak aranjeun kabeh tina salah jadi bener ngabejahan sakitu. Adapun iman teu iman, adapun nurut teu nurut lain urusan urang. Mangga nyangakeun ka saha? Ka Gusti Allah. Sararia kitu Ibu. Sararia ge kitu. Dina ajaran agama mah urang mah hanya wajib naon tah? Ngadugikeun. Adapun soleh teu soleh mah urusan saha? Allah. Umpamana ieu mah tapi insyaallah atunya ibu-ibu ahli pengawasan kemisan bau atau jangan ditanya saroleh. Andai kata mana aya nu ahli ngaji di dieu heug teu soleh kasa lagi sok umak-amak atuh jamudad keneh ceuk salakina umpamana ieu pamajikan cenah ngaji we jeung di dinya teh beuki edan cenah kelakuan eta. Umpamana balen kurang teh dijawab atuh urang mah hanya nganepikeun wungkul urusan soleh jeung teu soleh mah urusan pangeran eta mah da geus nganepikeun wungkul ngan rek nanya kitu. Eta pamajikan di dinya daek ngaji beuki edan nya saha salakina paling kitu eta. Umpamana ngono gitu. Tapi da moal atuh ahli pengawasan bau jangan ditanya. Nah. Saralehah gitu. Di pengajian mah gitu itu yang di mah di pengajian mah gitu pengajian gitu. Allah karim insyaallah masyaallah pawajaba mangka wajib alaikum ka aranjeun kabeh naon antasaddaqu yang ngabenerkeun aranjeun kabeh kalamana kana cariosan wisadayangan anjeun boga kewajiban ya urang kampung Intokiyah wajib aranjeun kabeh percaya kana omongan kaula sabab ieu ditepikeun teh dawuh Allah dawuh Rasul kudu percaya wa tu'minu jeung ngimankeun aranjeun kabeh billahi ka Gusti Allah wa bi risalatina jeung kalawan risalah abdi sadaya. Tah kitu ieu tatkala kampung Intokiyah teu narima kana dawah anu tiluan teh. Keun aya teu narima mah. Da kuring mah hanya sebagai in antum illa wa ma alaina ilal balagul mubin. Ngan aranjeun kabeh wajib percaya kanu diomongkeun ku kami jeung kudu iman ka Gusti Allah. Bareng urang Intokiyah nguping dawuhan kitu ti utusan kumaha tah jawabanana? Palamma sami'a maka samang-samangsa nguping saha ahlul Intokiyati ahlu Intokiyah hada kana eta ucapan ditemata ku urang Intokiyah. Kumaha jawaban orang Intokiyah? Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kitu jawabanna teh. Nya. Jawabanna teh kitu Ibu. Kumaha cenah? Heuh naon eta hartina jojok itu teh. Qalu ngajarawab itu orang kampung Intokiyah inna sa'nya nyana abdi sadaya cek orang Intokiyah ya. Tatoyyarna nuding goreng kaula sadaya bikum ka aranjeun kabeh. Ya. Naon nuding goreng teh eta anu tiluan dituding pembawa sial. Percis ibu-ibu tatkala kejadian di Madinah begitu Nabi hijrah ena surat An-Nisa begitu Nabi hijrah ke Madinah
Sateacan Allah miwarang perang sampai meh lungsur ayat peperangan cek orang Madinah kieu ieu gara-gara aya ieu Muhammad tadi jadi asa loba bali loba musibah saja ke Madinah gitu. Percis seperti orang Intokiyah gitu. Nah, nuding goreng cenah kaula sadaya teh bikum ka anjeun kabeh. Mana nuding goreng teh kieu cenah ibu-ibu. Wadalika ari itu tatoyarna teh cek urangna mah nuding goreng. Qalu ngaromong ieu urang Intokiyah inna sanyana abdi sadaya. Tatoyarna nuding goreng ieu abdi sadaya bikum ka anjeun kabeh. Saprak aya maraneh utusan ieu saprak aya ajengan ieu nu tiluan ka dieu kitu. Jadi asa loba musibah. Nah, kitu. Wadzalika ari itu tatoyarna nu dinggorina kumaha annal matoro sanyanyana hujan hu bisa ditahan ieu mator anhum ti urang Intokiyah. Wa kasurat jeung loba bainahum di antara orang Intokiyah teh amrodun mukhtalifatun. Pirang-pirang penyakit nu beda-beda. Cek orang Intokiyah kieu pangna abdi teu nurut kana ajakan sarira. Teu ngiluan kana dakwah sarira ieu dipikiran ieu. Saprak aya anjeun tiluan dakwah di ieu kampung Intokiyah, ieu hujan jadi saat pikir-pikir naon hubunganna hujan jeung dakwah. Jadi artinya ibu-ibu setiap keadaan sok katempuhan buntut mau. Ieu cenah saprak aya nu daek kamar asid dina kenceng jadi laleungit. Puguh tiba heula kenceng masuk leungit tiba heula oge teh. Sama anu daek kamar asid masuk leungit kan saling mah eta. Tudingan gitu. Lamun aya nu katudingan kitu geus aya teh dituna eta teh. Geus aya teh dituna. Safarak aya pengajian di Istiqomah ya. Saya di pasar ya ti ieu. Puguh tiba lagi ti ieu. Jika kitu misalkan atau contoh bae itu. Ya. Nah, cek orang Intokiyah gitu, annal matara sanyana hujan. Eta bisa ditahan ieu hujan teh anu ti urang kampung Intokiyah. Di kampung Intokiyah teh kahalodoan. Nah, telungsur hujan eta ditudingkeun ka saha? Ka ustad teh anu tiluan eta. Ya gara-gara Ustad Haji Mohan bisa jadi halodok ieu kan kitu ibarat kitu eta teh. Katudingan eta. Terus wa kasurat bainahum jeung loba di eta Intokiyah teh amrodun mukhtalifatun pirang-pirang penyakit anu beda-beda. Penyakit ieu aya, penyakit ieu, penyakit ieu aya. Katudingan eta Ustad Kiai nu sabar urang teh tiluan teh. Ujian ti Allah seperti itu dina dakwah. Atuh pasti gitu nya. Jika kieu sok cek urang anu hiburan eta ya. Gemrung son teu pi omongan. Nah ari pangajian sapegar pi omongan. Tong anu sapikarkeun na box satpag-bok di jero cenah. Ieu nu geuring ngaromong, nah ari aya nu dangdutan teu pi omongan, kadang aja pi omongan. Asalina ibu-ibu, oh ima juga orang Intokiyah we. Entah gimana anu kitu ima orang Intokiyah kan gitu. Juga orang Intokiyah wae cinta teh. Maqalu maka ngaromong deui ya urang Intokiyah ma asobatna teu keuna ka abdi sadaya naon hadihil baliyatu ieu balai teh bisu ikudumikum kalawan gorengna kadatangan aranjeun kabeh. Ieu sabab mulai kieu na teh hujan teu turun halodo panjang jelema nu loba nu garing sabab aya di dinya datang ka dieu tah awalna teh kitu. Ya. Ketempuhan. Lianna karena sanyana kaula cek orang Intokiyah ya maro aina teu ningali cenah kaula sadaya kana itu perkara hadhil asya'a kana ieu pirang-pirang perkara
qabla maji'ikum dina samemeh datang aranjeun kabeh ila baladatina ka ieu nagara. Samemeh anjeun ka darieu mah ye eta ajengan sok dawah ka dieu eueuh balai nu kitu. Eueuh nu stroke, eueuh nu roromeheun, eueuh nu jantung, eueuh segala penyakit. Ngan ieu datang anjeun eta tiluan jadi gareri loba penyakit, hujan jadi naon tah? Saat mana li anna ma ra'ainahu hadhil asya qabla maji'ikum. Samemeh aranjeun kabeh wah ya jangan cek urang Intokiah. Datang ka ieu lembur, ka ieu kampung Intokiah eueuh penyakit eta. Hujan teu katahan, halodo teu panjang. Nah ayeuna geus anjeun dakwah di ieu lembur atuh ngadakedak nu geuring loba cenah tah. Cai hujan atuh saraat. Matak abdi sadaya henteu nuturkeun kana ajaran anjeun berarti anjeun pembawa sial. Hade dina dakwah teh para ustad bakal manggihan kitu teh bakal manggihan teh. Mun dakwah di lembut teh bakal manggihan nu jeung teh moal narima kabeh. Ya, moal narima kabeh. Aya saparak aya ustad eta cenah ieu kudarengong jadi tepat payu cenah di dieu eta. Pan aya nu kitu. Baheula mah rame samana kudarengong teh beuh eta nini aki-aki seneng di lu joget. Nutur-nutur kudarengong ena saparak aya ustad eta cenah jadi areureun kapangaruhan ku ustad eta. Ieu mah wasial ieu ustad. Ceuk tukang kudarengong pan kitu. Ceuk tukang kudarengong sae. Telu saja ustad eta. Ieu urang Intokiah itu balasna itu. Artinya setiap perjuangan moal mulus, aya we ujian, aya we godaan. Ngan lamun perjuangan dina dakwah, perjuangan dina pangaosan teu panggih jeung ujian, teu panggih jeung masalah, perlu dipertanyakeun. Bener teu penyampaianana? Bener tuh penyampaian sehingga penolakan ti jelema. Dan nu bener mah kana nolak. Aya reaksi gitu. Jika orang ngadahar nuang paramek reaksina sok naon? Tunuh. Ta eta tunuh teh reaksi tina naon? Tina obat berarti terap naon? Terap ubar gitu. Ta ieu ge anu dakwah tiluan ke kampung Intokiah teh sebenarnya mah lain penolakan tapi terap naon, terap obat gitu. Rek saladar akhirna mah rek terap obat. Urangnya mun dakwah gitu pasti anu ngewah heula, nu benci heula. Tah nu ngewa eta, nu benci eta teh keur terap naon? Terap obat. Kamu terap obat. Engke geus sager mah moal ada. Aya geus terap obat mah kadituna sok naon? Cager. Sabada nguping etah utusan penjelasan ti urang Intokiah itu. Pangna ieu urang Intokiah teu nuturkeun ajaran Allah jeung Rasulna harita Nabi Isa nu disampaikeun ku tiluan ka eta urang kampung kajawab ayeuna mah. Pangna teu nuturkeun teh sabab saprak aya ajengan eta nu tiluan nu diutus ku Nabi Isa ternyata hujan. Beureun penyakit atau loba barupa-rupa matak abdi teu nuturkeun kana ajaran sarira ya. Summa qalu tuluy ngajawab. Nah deui ieu kaum-kaum teh ngomong dia kaum orang mana? Intokiah. Lirrusuli ka utusan la illam tantahu lanarjumannakum wala masannakum minna adzabun alim. Sugante Yasin teh lain teh dongeng nanti teh kitu nya eta Yasin. Sok dibaca ku urang unggal peuting, unggal malam Jumat teh ternyata dongeng nanti kitu dongeng Yasin teh. Urang mah dibaca we teh jeung tafsirna.
Wa ilam tantahu jeung lamun teu eureun aranjeun kabeh, maksudna teu eureun dakwah, teu eureun nyebarkeun agama, kalau terus dakwah nalanarjumannakum yakti bakal ngaranjam bakal nyiksa temenan kaula ka aranjeun kabeh. Amun tidak dihentikan dakwah ieu atuh rek di ubrak-abrik cek urang naon tah intoqiyah. Kalau tidak diberhentikan akan dibubarkan pengajian. Percis ke zaman kiwari ya kan gitu. Ditolak tah ke orang kampung Itokian. Tapi kalau menhayakan pengajian rek dikumaca bubarkeun la illam tantahu lanarjuman nakum. Lamun teu dieureunkeun eta pangaosan, dakwahna teu eureun rek dibubarkeun ge. Ranjam, disiksa gitu. Wala yamassannakum jeung keuna bakal ngeunakeun kaula temenan ka aranjeun kabeh, yakni negeskeun ki musannif illam takunu lamun teu aya aranjeun kabeh muntahina anu nyegah kabeh an halikum tina tingkah aranjeun kabeh lanak tulannakum yakti bakal mehan temenan kaula ka aranjeun kabeh bil hajarati kalawan batu. Wa asabakum jeung bakal nibakeun kaula ka aranjeun kabeh sok aya mah kieu bae ieu para ajengan nu tiluan ye. Lamun pangajian teu eureun terus we pangajian aya di ieu kampung naon tah Intoqiyah tong nyalahkeun sasaha mun engke keur pangajian pada maledogan. Pada maledogan wayahna ieu sabab saprak aya pangajian ieu loba gering atuh nego heula tah dina ayatna kitu ibu dongengna ieu Yasin teh aya urang mah terlang-terlang dibaca nyawa naon maksudna eta kitu nya cek urang Intoqiyah kitu la illam tantahu lanarjuman nakum wala yamassannakum minna adabun alim, disiksa itu. Wa asabakum jeung bakal ngeunakeun kaula ka aranjeun kabeh minna ti abdi sadaya non azabun alim, siksa nu kacida pedihna. Entong nyalahkeun saha? Lamun engke keur pangajian pada maledogan, lamun keur pangajian diubarkeun, diberes siksaan nu kacida pedihna, tong nyalahkeun sasaha? Bongan teu eureun eta dakwah di kampung. Waduh gitu. Berat eta bahnya. Yasin teh kitu ibu-ibu. Di engke mah mun maca Yasin teh ingat ka urang mana tah? Intoqiyah itu. Lumayan tafsirna ayaan. Oh, ayat ieu teh keur ngadongengkeun urang Intoqiyah. Itu. Ayat kitu mau Yasin teh nyata dongeng teh urang Intoqiyah. Ya. Aya al muallamu tegeusna nyerikeun sadidun anu kacida. Palama sami'a mangka samang-samangsa nguping sa rasulu utusan. Hada kana ieu ucapan minhum ti itu ahlul qaryah ahlu Intoqiyah diwaler tah. Qalu nyararios ieu utusan nu tiluan teh geus meunang ancaman seperti kitu. Diwaler tah ku urang nu tilu teh qalu ta'irukum ma'akum aing zukirtum bal antum qaumum musrifun. Ieu mah jawaban saha tah qalu ma antum teh? Qalu ta'irukum mah jawaban saha? Ustad nu tiluan. Kade nyambung itu bacaan Yasin teh obrolan urang Intoqiyah kan urang mah teu nyaho bae teh. Qalu ngawaler ieu anu tiluan teh ustad nu tiluan teh ta'irukum ari kasialan aranjeun kabeh eta ma'akum sarta aranjeun kabeh. Cuk urang mah kieu ieu lobana panyakit turuna hujan musibah tadi sabab kalakuan marane gitu.
lain pedah urang dakwah hadieu gitu puncak urang mah ta'irukum ma'akum ari kasialan aranjeun kabeh eta ma'akum tinu sabab kalakuan maraneh gitu. Tafsiran teh linu tafsirana ae asobakum tegesna kena ka aranjeun kabeh naon suumakum siala aranjeun kabeh bi kufrikum ku sabab kufur maneh gitu. Cek urang cek kiai nu tiluan teh atuh mun di ieu kampung Intokia ieu cai sararaat hujan teu turun balai musibah etah di mana-mana lain tinu sabab kami dakwah ka dieu eta mah tinu sabab kalakuan marane qalu irukum ma'akum kasialan maneh ma'akum pagawean maneh maka kapaham ku urang sadayana balai musibah naon wae nu keuna ka urang eta tina akibat dosa-dosa urang. Saur dawahan Habib Abdullah bin Alwil Haddad dina kitab Dakwatut Tamahiyah. Fa innal balaya wal masaiba kullaha bidunyaka wal ukhra idza kunta asyian. Bainal balaya wal masaib sanyana balai musibah teh idza kunta asiya di mana aya maneh dosa. Atuh balai musibah nu keuna ka urang teh tinu sabab akibat dosa urang. Sarua jeung anu didawuhkeun ku tilu ulama nu diutus ka kampung mana Intokia. Awana manyalahkeun ustad. Oh saperak aya ajengan sedawah ka dieu ye cai sararaat cenah tuh hujan eureun panyakit loba gara-gara ustad cenah teh itu cek urang Intokia. Nah, dijawab ku orang Intokia kumaha qalu ku ustad tiluan qalu ta'irukum ma'akum. Halaman 7 pasep. Qalu ngaromong ya urang ayo utusan teh Rasul ta'irukum ari kasialan aranjeun kabeh eta ma'akum sarta aranjeun kabeh ai asabakum tegasna keuna ka aranjeun kabeh naon suumukum sial aranjeun kabeh mah bikuprikum sabab kupur aranjeun kabeh sial aranjeun kabeh awak gareringan timiti penyakit murah nepi ka penyakit mahal aya eta di lemur eta penyakit mahal teh jiga jantung stroke liver eta mahal cirina mahal sudah beja-beja ka batur beda jeung penyakit murah tara beja-beja jiga roromeheun penyakit murah eta mah tarang beja-beja roromeheun eta murah eta mah nya kuda murah atuh mah teu murah mah tara ubah wabikidbikum yakni wabikidbikum jeung sabab ngabohongkeun aranjeun kabeh cek kiai nu tiluan ye mang ibu bapak jelaskeun tah ka urang Intokia atuh ieu cai hujan teu turun sumber cai saraat awak gareringan teh ku sabab maneh ngabohongkeun ka utusan Allah sabab maneh kufur ka Allah sabab dosa maraneh ulah nyalahkeun ka kami nu dawah ka dieu ya gitu yakni asobakum tegasna negeskeun ki musarif asobakum keuna ka aranjeun as-su'umu pirang-pirang kasial a'in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Iya masih kena dawahan saha kiai nu tadi kiai nu tiluan teh ya
salah nanti ayat kuartis salah sunnya salah tilu teh anu tilu isnaini ya Pak bisa lising ta eta faqalu ta eta qalu ta'irukum ma'akum a'idzukkirtum bal antum qaumum musrifun. Nah, maka dina tafsir Yasin lamun keur loba balai musibah diaos tapi ya tafsir Yasin di hiji lembut diangkat balai musibah na Allah. Kelebihan tafsir Yasin teh dinu mukadimah awal teh nya. Nah, dina halaman sabaraha tah? Adha wallahu hajanahu bakal ngalingkeun Allah kana kasedih, kasusah. Nak jama nu maca kana kitab tafsir Yasin. Wa in qara'aha al-fakiru lamun dibaca ieu tafsir Yasin kudu fakir tadi halaman 2 khalaso nyelametkeun minda ini tina hutangna eta ngaji kitab tafsir Yasin mata lunas hutang tingali tadi nu halamanana hade dong kitab teh aya rahasiahan Ibu. Bahkan lamun loba balai musibah di hiji lembur contoh sok anu kieu nya ieu sakumaha keterangan tadi mun di hiji lembur sok anu ngadari dealing mau teh nya minang gitu tah anu sampai bareng suwe mode semade mun aya nu kitu di hiji lembur bacakeun tafsir Yasin di lembur eta aji tafsir Yasin lembur eta ya sesuai jeung anu katerangan faedah di awal teh ya. Wa in qara'aha jeung lamun maca kana tafsir Yasin dua hajatin nu boga hajat boga kahayang qadalu hajatahu bakal dicumuran hajatna. Tak ulah sekali ibu-ibu maca tafsir Yasin sing mineng da loba kahayang. Rahasiana ageng pisan tafsir Yasin. Kitab eta tafsir Yasin ieu tah kitab ieu mun diaji teh hasil pamaksudan. Balai musibahnya ringkah. Eta dina awalna dina mukadimahna aya. Pan geus dibahas ti heula basa pertama. Tah pangna kitu teh naon eta asrorna di dinya aya asror wali besar nu tilu nu keur nyebarkeun agama di mana? Di Antioquia. Ngadongengkeun hiji wali ke Kangjeng Soton. Atuh Gus Barokah. Ieu mah tilu wali atuh. Nu dakwah di kampung mana? Antioquia. Ya. Tos sabaraha kali ewang ngaos tafsir Yasin? Namanya aja nah lawan pertama itu jadi kitab teh ibu-ibu ku ulama teh dikit lamun Aqidatul Awam kieu mun diaji teh faedahna teh tafsir Yasin mah kieu faedahna teh jadi gaduh rahasia tersendiri kitab ulama mah tajang aing zukirtum naha lamun dibere peringatan aranjeun kabeh aing dukirtum itu ana ieu hamzah istifham aing zukirtum bal antum qaumun musrifun ieu mah dioleh ieu mah litaudih bahasa tafsir nah lamun dibere peringatan aranjeun kabeh bal antum balik ta aranjeun kabeh eta kaum musrifuna anu leuwihkeun nah ari anjeun ku leuwihkeun ti kabina-bina dibere balai musibah teh lain areling sakala kanyalahkeun ustad ieu mah kitu mun ceuk urang mah cek awat gitu ya ain dukirtum bal antum qaumum musrifun. Nah lamun diberi peringatan aranjeun kabeh lain jadi sadar diberi peringatan hujan teu datang nu gering loba teh lain kalah kasadar ai maneh kalah kanyalahkeun batu na kanyakeun ajengan bal antum qaumun musyrifun balik teh ari anya teh jadi kaum nu leuwih ku kabina-bina teuing sia maneh teh kitu leuwihkeun teh kitu musyrifun teh leuwih nya
kakara mangihan jelema juga kitu nya. Atuh loba ayeuna ge. Ngan urang kakara mangih teh pugah ngaji tafsir Yasin kakara ayeuna mangihan nu kitu teh. Da sakapeung masok di sekeliling urang ge loba nu kitu mah. Di sekeliling orang ge loba jelema anu sifatna jiga kitu. Gara-gara aya ustad eta tah kalau muruh jadi kieu tah jauh kitu. Atuh loba nu kitu mah. Nya masukan ngurangan saya gara-gara aya ustad eta cenah tah jadi kieu cenah. Udah rengong teu payu cenah reak teu payu eta. Pikir-pikir asa turunan orang Intokiyah itu zaman jelas sih mah ayat jelas. Nya sesuai itunya. Sesuai jeung kayaan zaman gitu ayat Quran. Masya Allah. Kapanggihnya tah dongeng nusok baca Yasin teh kitu eusina dongeng. Ai in wa'idtum tafsiran ieu teh anu dikurungan nya kitab nu dikurungan mah Yasinna tanu teu dikurungan tafsiranna ai tafsiran aing dzukir tumbal antum kaum muslimin teh tafsiran ai in wa'idtum lamun dipituturan aranjeun kabeh billahi kalawan kudu iman ka Allah tatayyartum mangka itu nganggap sial aranjeun kabeh bina ka abdi sadaya. Ieu eta teh anu ditepikeun maneh kudu ngaraji, maneh kudu sarolat, maneh kudu ibadah kade ulah rek maksiat. Eta teh pepeling pitutur ti Gusti Allah. Terus maneh nganggap sial ka urang. Tatayyartum bina. Nganggap sial maraneh kabeh bina ka kuring. Puguh eta teh ti Allah na kitu. Ya, geus kitu. Atawa adtumuna atawa ngajangjikeun aranjeun kabeh kau kabir rasmi kalawan diranjam. Terus maneh ngaromong tadi lamun kami terus dakwah nyebarkeun agama kumaha rek dibaledogan. La illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adzabun alim. Lamun teu eureun lanarjumannakum dibaledogan pangajian ge. Eta ulah eta. Eta teh pitutur ti Gusti Allah. Atawa antumuna atawa ngancam aranjeun kabeh ka kaula sadaya ka utusan tabir razmi kalawan ranjam. Bal antum balik ta ari aranjeun kabeh eta kaumun kaum musyrikuna anu musyrik. Yeuh maneh nu geus marusik ka pangeran. Bal antum qaumum musyrikun. Bal antum musyrikun. Balik ta ari kabeh geus musyrik ka Allah. Teu iman ka Allah, teu iman ka Rasul. Ayeuna nyalahkeun ka menu dakwah ka dieu. Puguh maraneh kabeh eta geus teu iman ka Allah. Eta siksaan ti Gusti Allah keur aranjeun kabeh. Itu ibu-ibu. Nah. Eta kade ieu nya sok aya eta. Sagelintir orang anu tadina jauh jeung agama terus ayeuna jadi daek ka pangajian, daek salat. Nu tadina omsetna gede begitu geus ngilu ngaji, aduh aing sapar kilu ngaji usaha jadi ti iseun kieu teh. Kade ulah rek jadi orang kampung Intokiyah teh kade. Tatkala orang kieu jawaban ibu-ibu, tatkala orang geus daek ngaji, geus daek ibadah Allah teh nyaah ka urang. Hayang anu ku Allah teh nu bersih. Sabab bapa teh geus daek ngaji ayeuna mah. Nu dituangna kudu bersih, nu diangonna kudu halal, nu dituangna kudu halal. Mata ku Allah dileungit-leungitkeun sawarehna deui dikurangan. Boa-boa baheula urang keur can ngaji,
aya rizki urang anu teu naon teu halal. Mata ku Allah dileungit-leungitkeun soalnya supaya nu dituang ku ahli pangaosan ieu, supaya nu dituang ku zaman nu hijrah ieu jadi barang naon tah, jadi barang anu halal. Murni kadituna teh halal ieu kanya ti saha tah, ti Gusti Allah. Ulah nyalahkeun pangajian eta kade. Ieu saprak masuk aya nu kitu jelema. Ieu saprak dicinung saya jadi loba ketome saya sirah. Tara dikurama saya jamal tepat dicinung eta kan. Pan aya nu kitu saprak dicinung saya jadi loba ketomean sirah. Lain saprak dicinung di dinya mah tara dikurama sempuguh mah eta. Ngadon nyalahkeun cinung sagala eta nya. Patuz zaruna patut tak zaronya patazurruna mangka wani aranjeun kabeh ala kutri rusuli kana mayahan pirang-pirang utusan sehingga nepi ka wani eta ajengan nu tilu teh rek dikumaha dibunuh. Tazuru teh wani ala kutri rusuli kana megatkeun kana ngabunuhna pirang-pirang utusan. Fabalago mangka nepi naon dalikal khabaru itu berita Habiban ka Habib saha Habibun Nujar. Najar aya hiji jelema tah berarti ieu geus nambahan deui salah lakoni saseurang deui tah saha Habib Nujar, disebutkan Nujar disebutkan Najar. Ya masih kena orang dia, orang kaum Nabi Isa kena itu. Berita kitu teh ya, berita naon tadi teh? Yen loba balai musibah di kampung naon cenah? Intokiah teh sabab aya ajengan sabab urang teh. Nu tilu tadi. Berita eta nepi ka Habibun Nujar. Nah. Tadi tinu tafsirna tingali. Dina tafsirna kitu. Babalago mangka nepi naon dalikal khabaru itu berita Habiban ka Habib. Mana ya ayat Qur'ana wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a tah rajul eta ai rajul teh lalaki eta ngaranna Habibun Najjar. Habibun Najjar. Wajah jeung datang min aqsal madinati tina tungtung kota saha rajulun hiji lalaki yas'a anu lempang ieu si rajul pandinu tafsir mah teu dibejakeun rajul eta teh saha ngaranna aya tah dina tafsirna yen rajul eta ngaranna wa huwa ay rajul eta Habibun Najjari Habibun Najjar. Ya Habibun Najjar didongengkeun tah dina surat Yasin. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Tah rajul teh hartosna lalaki. Ngan ku sabab urang mah teu nyaho eta hartina rajul teh naon. Nya sugan keur maca Yasin gadua emutan kieu. Kela ari ieu rajul teh saha nya ieu teh. Pas palbah ayat teh mangihan eta tah wajaa senajeung datang min aqsal madinati ti tungtung Madinah rajulun hiji lalaki ke ari lalaki teh saha nu datang teh Pak Sepku Pak Haji Mohan itu datang teh kitu hageri jasa tetangga oh kapanggih tah geus ngadi tafsir Yasin mah eta si eta rajul teh saha ngaranna teh Habibun Najjar. Sah iya Habibun Najjar teh dikisahkeun di dieu. Wa qala jeung ngadawu Sadyu Syekh Sadyu kana aya ieu si rajul teh Habibun Najjar teh eta kusarun
naon cik kusorun, kusornya tukang istrika, jama taksir, hartosna tukang buburuh kuli ngistrika, ngistrika ngarapian baju gitu tah. Sir Habibun Najjar teh cek sawareh deui ulama waqala jeung ngadawuh saha Wahbun Imam Wahab sanes Wahab Degasari Mas sanes Wahab cek dina kitab ieu mah cek Imam Sadiyu mah Habibun Najjar teh tukang ngistrika kusorun. Saur Imam Wahab mah Habibun Najjar teh kana aya ieu Habibun Najjar eta rajulan lalaki ya'malu migawe ieu si rajul al hairo kana sutra tukang nyeunan kain sutra. Dua pendapat. Cek Imam Sadiyu mah Habibun Najjar teh tukang ngistrika, cek Imam Wahab mah ieu si Habibun Najjar teh nu aya dina surat Yasin Aqsal Madini ti rajulun teh tukang nyieun kain sutra. Ya, tukang nyieun kain sutra. Ibu ieu teh dalamun seug teu potong-potong kieu mah dibahasa teh rame dongeng ieu teh. Da urang mah tuh sabaraha minggu selang deui. Enak geus angus asar manten, kita nyambung, hayang nyambung dongeng ieu teh. Bulan haruput. Mata kan garaduh kita mah baca ku nyalira di bumi teh kieu. Ya. Sok emut dawuhan ka pangarsa mama Cikoneng mah apalah. Kieu tah pangarsa apa Cikoneng mah da dawuhna. Sing asak euy ngaji teh cenah kemah kitab teh bisa diajak ngomong bener nggak bisa ngobrol jeung saha atuh jeung kitab bisa ngobrol kan oh dongeng teh kitu itu lamun sakaligus mah ibu teu berepisode gitu tah rame itu dongeng teh ngan ieu mah dongeng sakampung intokiyah kuat ka sabaraha episode ieu teh dalam di sinetronkeun rame itu. Tapi aya ibu-ibu seorang anteng harus sutradara anu milemkeun Samson sama itu jelas nu kitab eta. Samun itu teh kata Samson. Samuna goji. Gede eta nagana teh. Gedung diingungkeun runtuh. Eta mah dongeng anu kitab. Anu ahli ka sutradara nyieun cerita film Kampung Intokiyah nu bieu teh. Kang Ali teh nyeun Kang Ali teh tukang YouTuber eta sinetron Intokiyah. Mun diceritakeun mah rame itu ngan ieu mah teu asa rame teh ngajina atuh da teu bersambung terus gitu. Kampung-kampung dongeng nu kamari pohoena geus sambung deui dongeng apaan kitu teh. Wakana jeung aya sana ieu si rajul teh Habibun Najjar kana aya naon manjiluhu imahna ieu si Habibun Najjar si rajul teh eta inda aqsobabin deketeun tungtung panto min abwabil madinati tina pirang-pirang panto kota. Ieu mah lain Madinah, ieu mah dalin zaman Nabi Isa can aya Madinah saya Rasul. Madinah di mah kota kitu tah. Jadi si Habiban Najjar mah ieu mah urang kota gitu. Ya. Ngan kana aya ieu si rajul teh wajah amin asomadi teh rajul naon pada balana kana aya ieu si Habibun Najjar teh rajulan lalaki da sodaqoti nu tukang sodaqoh gawena teh beurang peuting teh si rajul eta teh si Habibun Najjar sodaqoh we kitu gawena teh ladang istrika sodaqohkeun ladang ninun sutra sodaqohkeun kitu we gawena teh yazma'u ngumpulkeun ieu si rajul
kasbahu kana kasabna si rajul digunukeun menang kasab teh pagikeun kumpulkeun menang ninun teh pagikeun kitu aya damalna teh kitu damalna teh ya ida amsa di mana sore-sore payak simuhu ngabagikeun cenah teh kana eta rizki teh gitu payak simu maka ngabagikeun ieu si rajul si Habibun Najjar hu kana itu rizki nispaini dibagi dua lamun menang 50.000 nu 25.000 nah disodakohkeun nu 25.000 na disakuan kitu ngapoe teh ladang usaha ti isuk nepi ka sore teh digunukeun geus sore-sore dibagi dua mun menang 100.000 teh mah misalkan dipasodakohkeun 50 ku manehna 50 kitu damalna eta Habibun Najjar teh Habibun Najjar atau Habibun Najjar samila nispaini karena dua bagian payut imu mangkamikeun ieu si Habiban Najjar teh nispan satengah li iyalihi pikeun kulawargana anak pamajikana wa yatasaddaqu jeung nyodakohkeun ieu si Habibun Najjar binisbihi kalawan satengah deui al akhara kanu sejen alal fuqara ka pirang-pirang fakir dibagikeun tah ka pirang-pirang fakir kitu damalna teh palama balaghahu maka samang-samang satepi ka itu si rajul teh naon anna kaumahu sanyana kaumna ieu si rajul qasadu ngamaksud ieu kaum teh qatla rusuli kana mayahana pirang-pirang utusan jaa datang ieu si rajul hum ka itu kaum-kaum sa'ian bari lempang ieu atuh mun ceuk bahasa dongeng nama eta orang Intokiah teh kumpul rek ngabunuh ka saha ka kiai nu tiluan tadi geus diancam pan tadi ge lamun dakwah maneh teu eureun atuh rek di baledogan rek dieksekusi berita eta teh tepi weh nyebar berita eta teh dugi ka kuping ku hiji jalmi anu namina Habibun Najjar nepi geus tadi kisah Habibun Najjar mah kitu dongengna ku ka kuping tah yen aya utusan nu nyebarkeun agama ieu rek dibunuh ku saha ku urang Intokiah rek dibunuh tah ku urang Intokiah nepi tos kitu datang weta Habibun Najjar teh nepungan orang kampung Intokiah kumaha ieu masalahna ieu bejana aya berita pangarsapa ajengan anu tiluan rek dibarunuh ku maraneh kitu mun ceuk urang mah bahasa kita tadi kepala ma balaghahu samang-samang sanepi ka eta rajul teh anak kaum mau sanyana kaum teh qasadu ngamaksud kana rek ngabunuh nu tiluan qala nyarios atuh ieu Habibun Najjar teh rajul teh tah rajulu yas'a teh naheun ngajinya rajulu yas'a dina Yasin teh aya mana tah wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a datang we cenah ka eta tengah-tengah urang Intokiah teh hiji lalaki nu leumpang tah nu teu ngaji tafsir teu ngaji tafsir Yasin mah moal apaleun saha eta lalaki urang mah ngaji eta cenah dina Yasin aya wajah amin asal madinati rajulun cik yas'a cik rajul eta saha ngaranna deuh pan gagah geus ngaji tafsir nya eta mah nya rajul we lalaki eueuh ngaranan mah nya eueuh ngaranan ceuk urang teh urang mah apal saha nya Habibun Najjar ngaranna teh nyawa di mana nya ngaji jiga urang tafsir Yasin ceuk urang teh gagah gagah eta geus kitu
terus ngaji tafsir Yasin enggak. Cik ari eta cenah dina Yasin aya datang gitu ka tilu kampung teh cik eta kampungna ahlu ashabul qaryati in antum ila eta teh mah wadrib lahum masalan ashabal qaryah ija ahal mursalun tah doa nanti nyebutkeun doa tadi dia nyebut dina ija ahal mursalun punten tadi lepat ija ahal mursalun tadi dinya ashabal qaryah eta teh kampung naon cenah Intokiyah gitu. Ade lain ketib teh Intokiyah itu kan orang ketib kita orang ketib kita orang talun lain talun itu mah itu lain kamu geluwing lain nah tah kumaha atuh eta sumping we tah saha teh Ibu Najar teh ka urang ka tengah-tengah masyarakat mana Intokiyah bari kieu ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun Allah karim gagah ieu nasihat ti seorang ulama anu nyamar jadi tukang nyetrika. Atuh lamun lain ulama mau disebut ku Allah dinu Quran pan ece ge tuang nyetrika da lain ulama teh disebut ku Allah dinu Quran. Nah, disebut ku Allah dina Quran. Henteu satukang tuang nyetrikana, henteu satukang nyeun naon tah sutra. Maka ulama-ulama kapungkur seueur ulama anu pangkat nawali dibungkus ku pangkat ku jabatan supaya ulah kanyawa kitu mah kawalianana. Atuh saru kitu. Eta teh wali tapi ku sabab katinu apalan umumna mah teh raja kitu tah bupati nu apal padahal teh saha wali jiga Habibun Najar ieu seorang ulama ngan dibungkus ku naon tah tukang istrika ku tukang nyeun sutra nyamar sapertos Pak Haji Mohan ulama eta teh kade ngan dibungkus ku bekam teh nyapan batur nya kan tukang bekam eta padahal ulama teh kada teh nya tukang dakwah hantu ka dia teh ngajak dibungkus teh apaleun kitu nya nyum naon sababna meh ngajaga sombong ngajaga teh nu katakaburan pan ilmu teh mantak sombong boga ilmu teh angku akhirnya dibungkus teh ilmu teh ku hiji jabatan anu kanyawan ku batur mah tukang naon sih eta teh kitu padahal eta teh saha ulama hebat. Kumaha kieu atuh ibu-ibu lamun eta Habibun Najar lain ulama moal dikisahkeun dina Quran. Lamun lain jelema berpengaruh. Akhirna kumaha kieu dinasehatan tah urang Intokiyah teh. Ya qaumi he kaum kami. Tuh, berarti boga umat, boga pengikut. Matak he pengikut-pengikut kami ittabi'u kudu turut ieu maraneh kabeh al mursalina ka itu pirang-pirang utusan nu tilu naon wae cariyosana naon wae dadauhna turut ulah ditarola ieu cek Habibun Najar ittabi'u turut aranjeun kabeh kasaha man kajama la yas'alukum anu teu menta ieu jalma ka aranjeun kabeh ajron kana buruhan. Ya cik eta nu tilu urang eta datang ka ieu kampung Intokiyah dakwah menta gaji henteu menta buruhan teu henteu sok turut eta jelema teh utusan ti Allah nu diarep-arep pahala ti Allah ganjaran ti Allah geus teu butuh ku buruhan pan teu menta buruhan tah urang Intokiyah datang ka ieu nu tiluan datang ka urang mana tah Intokiyah tuturkan ku aranjeun kabeh ieu cek saha tah Habibun Najar. Ittabi'u kudu turut aranjeun kabeh man kajama la yas'alukum anu teu menta ieu jalma teh ka aranjeun kabeh ajron kana buruhan. Teu menta buruhan ikhlas. Datang ka ieu kampung Intokiyah. Wahum bari ari kaum-kaum muhtaduna anu nampa hidayah.
Nah, eta diwurukan kitu ku saha tah ku Habibun Najjar. Kumaha eta jawabanana urang kampung naon entok ya geus puguh ku tiluan tadi mah kalah ka nyalahkeun loba penyakit cai saat teh gara-gara samane nepi ka eta ulama nu tilu utus hantu di kumaha dibunuh ngan kaburu ka kuping ku saha Habibun Najjar. Akhirnya diburukan masyarakatna yeuh tong menolak kitu tuturkeun eta teh ulama eta teh utusan Allah. Maranehna teu butuh gaji teu butuh buruh istuning ikhlas nyebarkeun dakwah di tengah-tengah masyarakat di kampung Intokiah. Nah, wa hum muhtadun supaya maraneh kabeh nampa hidayah nampa pituduh. Barang diwurukan ku Habibun Najjar kumaha tah jawaban orang kampung Intokiah. Jawabanna tunggu tayangannya pada minggu yang akan datang. Atuh geus dan geus sasar. Jadi bersambung ya jawabanna cenah geus. Cekap sakitu. Moga-moga manfaat barokah sadayana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.